Tah barudak di kampung mah masih kene rokok nate daun kawung lamun di Nusa Jama disebut nate daun naon gitu nya eta teh di abdi mah da daun kawung disebut nate coba dulur di Nusanes manaon coba daun nate daun kolang kaling cenah namanya gitu anu aya di bakoan nih gitu tuh ya mah di kampung dulur bisa ngirit sataning teh bisa sabulan cenah mah lamun ku rokok bodas moal cukup sabulan sapoe sabungkus gitu mahi kadang ari nu kieu mah sataning bisa sabulan bisa 2 minggu nya meureun anu beuki ngudud mah samingguan emang gitu tah gitu carana teh eta teh tina satangkal satangkalna teh jadi 1000 beungkeut tah lamun geus ditekan jadi rokokna teh jadi 2000 beungkeut cenah mah itu tah cek aki-aki eta intunya bisaan da maotna teh itu srek 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 nempokeun mah babari dulur tapi pas nyoba mah ning hese tuh nya tuh ah pokoknya mah geunaheun we tuh kitu carana teh tuh nyalur geus eleh ku kolot baheula mah barudak ayeuna mah areubeuk kahayang pajakeun teh geus zaman naon teh geus zaman canggih cenah tah sakitu we lur